Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah hatur nuhun pamidaramang mah. Anak ing sadayana siswa-siswi kelas 10 urang teraskeun deui kana pangajaran salajengna nyaeta kawih. Nah, samemeh diajar, hayu urang adu asa sarengan malah mandar pangajaran urang dinten ieu kenging hikmah sang rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Walah hilap syukur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Ku kudrat rahmantana urang masih tiasa sasarangan diajar di paparinan kesehatan kegiatan sareng nikmat anu kacida luar biasa. Anak ing sadayana supados teu nyangkulong kana waktos mangga ku hidup ragepkeun materi ngeunaan kawih. Bismillahirrahmanirrahim. Urang pedar materi ngeunaan kawih. Pikeun hidup kelas 10 semester kahiji. Tujuan pengajaranana nyaeta sanggeus kegiatan pengajaran rengse dipiharep siswa bisa nu kahiji nyebutkeun unsur lahir jeung unsur batin rumpaka kawih. Anu kadua nyebutkeun bedana rumpaka kawih klasik jeung pop. Nu katilu nyebutkeun unsur-unsur basa dina rumpaka kawih. Sedangkan nu kaopat nyaeta ngahaleuangkeun kawih Sunda kalawan ekspresi jeung teknik vokal anu merenah. Nah, ayeuna urang mikawanoh rumpaka kawih. Rumpaka teh nyaeta puisi anu sok dilagukeun, boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Rumpaka kawih Sunda mah tangtu bae dikawihkeun. Upama nilik kadinya, rumpaka kawih teh diwangun ku dua unsur, nyaeta rumpaka jeung kawih. Rumpaka raket patalina jeung sastra atawa sajak, ari kawih raket patalina jeung karawitan atawa seni musik. Tah, dina pangajaran basa mah leuwih museur kana unsur rumpakana anu kaasup kana kasusastraan nyaeta sajak. Upama nilik kana rumpaka lagu Sunda Buhun umumna mangrupa sisiniran. Nyaeta puisi anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Wangun sisiniran oge kapanggih dina rumpaka kawih Sunda kiwari saperti anu aya dina Bubuy Bulan, Sorban Palid, Cikap Pundung jeung Es Lilin. Dina kamakaran kiwari rumpaka kawih Sunda leuwih lega ambahanana, utama dina soal wanguna. Dengan saukur wangun sisiniran, komo kiwari mah lolobana rumpaka kawih teh mangrupa sajak bebas bae. Contohna rumpaka kawih dina amparan Sajadah, Papatong, jeung Tanjung Baru. Salian teh eta aya deui kawih Sunda anu rumpaka awalna mangrupa sajak. Seperti sawatara lagu Sanggian Mangkoko Koswara. Di antarana bae lagu Dina Jandela jeung Kembang Impian. Rumpakana tina sajak Beunang Dedi Widyagiri, Kembang Tanjung Paninengan jeung Melati di Gunung Guntur. Tina sajak Beunang Wahyu Wibisana. Kiwari sajak-sajak anu dijadikeun rumpaka lagu teh sok disebut musikalisasi puisi. Dumasar kana jejer jeung eusina, rumpaka kawih teh bisa dipasing-pasing. Jadi sababaraha golongan di antarana nu kahiji religi atawa keagamaan. Eusina ngandung ajaran agama, rasa cinta ka Allah, sumrah pasrah ka pangeran jeung sajabana. Nu kadua sosial atawa kamasyarakatan, eusina ngandung kebiasaan di masyarakat, kritik sosial, atikan jeung sajabana. Nu katilu cinta atawa silih asih. Eusina ya patalina jeung cinta atawa silih asih antara awewe jeung lalaki. Nu kaopat perjuangan atawa cinta ka lemah cai. Eusina perjuangan atawa rasa cinta ka lemah cai.
Nu kalima aya kulawarga. Geusina patali jeung kulawarga kanyaah di antara indung jeung anak jeung sajabana. Nu kagenep kaendahan alam. Geusina nyaritakeun ngeunaan kaendahan alam. Nu katujuh kabeungharan budaya. Geusina nyaritakeun kabudayaan saperti kadaharan, inuman, pakaian, jeung sajabana. Tadi dia contoh kawih. Contoh kawih anu ku hideep kedah diapalkeun lagamna. Nyata Bandung Sanggian Mangkoko Koswara. Mangga ku hideep Alhamdulillahirabbil alamin. Sabada hidup ngaregepkeun materi ngeunaan Rumbaka Kawih tangtu aya sababaraha nu kacangkem ku hidupnya. Bilih aya hal-hal nu bade ditaroskeun mangga hidup biasa dina kolom komentar atanapi hidup biasa dina forum diskusi anu aya dina Smart School Al-Wafa. Hatur nuhun kana paratosanana, mudah-mudahan pengajaran urang dinten ieu aya manfaatna tiasa diterapkeun dina kahirupan sari dinten. Urang tutup sasarangan ku hamdalah sareng doa ka parateunan jenis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.